Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Asep Asli Sunda Channel. Dina dangget ayeuna simkuring bari medal hiji video carita pondok Sunda tanapi carita pondok bahasa Sunda horor Puriding Puringkak. Judulna Hileud Alepukeun ku Tati Susilawati, dicandak tina majalah Mangle edisi nomor 2081 pin 24 2020 2018. Mangga urang kawitan. Puriding Puringkak Hileud Alepukeun ku Tati Susilawati. Saprak tunggul alpuket nu aya di buruan teh di sareatan ku Mama Ajengan Rusdi. Alhamdulillah tara aya deui kajadian anu pikasieun anu kaalaman ku keluarga kuring jeung batur salembur. Mah tinggal ade gaduh alpuket mani ageng pamasihan di rerencangan. Cek si bungsu bari nembongkeun alpuket. Nya mani gede kacipta dagingna kanel jeung puleunna teh. Bade didamel jus meh janten seueur supados katuang ku sadayana. Ceuk budak teh bari tuluy ka dapur langsung tatahar rek nyieun jus. Kabeneran bahan anu sajena sadia dina kulkas. Bari nitenan pamola si bungsu lamunan nganteng ka wasatara taun ka tukang mangsa kuring keur budak. Kuring limaan sadudulur boga lanceuk teh awewe kabeh. Adi lalaki hiji-hijina. Imah teh pernahna luareun komplek tentara. Lumayan rada gede oge imah teh. Manjang titungtung kaler nepi ka kidul. Buruanana dipelakan ku rupa-rupa tangkal bung-buahan kayaning jambu air, buah golek, jeruk bali, jeung alpuket palebah juru. Lamun mangsana buahan teh mani resep pisan sabab meuh peuy kabeh tatangga kabagi. Apa dipikolot pisan ku urang dinya. Samalah dipercantet janten pangurus masjid, tukang ngimamam salat berjamaah jeung ngaburukan ngaos barudak. Malah ku urang komplek sok diulem lamun aya syukuran naon bae oge. Kalan-kalan sok ngeusi ceramah pangajian ibu-ibu. Ari emak mah muka wawarungan leletikan. Ngahaja ngajieun di pongpok imah. Lumayan pepek oge warungna rupaning jajanan budak jeung sembako diayaan. Sayuran oge aya. Atuh urang komplek mah hampir kabeh balalanjana ka emak. Sebab cacan mahabu minimarket kawas ayeuna. Lamun keur usum bung-buahan anu balalanja teh sok dibahanan sakeresek sewang. Atuh kacida baru ngaheunana. Komo lamun pas alpuket anu buahanana. Teu sirigna paboro-boro lantaran ngeunah alpuketna. Pulen jeung semu amis najan teu digulaan oge, ceuk maranehanana. Ku kituna mah kaharti naon sababna buahna pulen. Sabab dina mangsa rek bijil kembang hileudna mani napuk meh unggal dahan taya nu kosong. Ti handap nepi ka luhur katutup kabeh ku hileud. Sugan mah tangkal hileud we, tapi hileud teh tara jauh tina tangkalna estuning ngulibek sabudeureunana we. Ngan ka ayeuna-keun si hileud teh wani ngarayap kana sagala. Samalah kana dagangan oge tingkarayap.
padahal meh unggal usik ku apa ditarekahan. Salian ti disemprot ku obat oge disiram ku cai kembang. Menang ngadoaan. Tapi ukur kuat sabara poe isukna geus kakarayapan deui. Samalah beuki naratai ka mana-mana. Nepi ka anu barlanja garilaeun sabab meh unggal madhab katingali hileud keur ting aru teuing. Tapi kuduna teh ngan isuk-isuk nepi ka tengah poe karituna ngadadak lusles duka ka mana ngaleungitna. Kabeh dienakeun asa beuki meuweuh ngarayapna hileud teh. Ningali kitu apa ngarasa keheul oge. Teu bisa disabaran geuning maneh teh siga anu ngahajakeun ngalonyeng ka kami. Apa ngagarendeng barijeng ngadudut sulut anu ruhai tina hawu. Tuluy eta suluh teh dipake ngareraban hileud anu napuk. Atuh plak plik pluk maluragan bari ting parangkel dina taneuh. Mani pinuh diberuan teh ku bangkeh hileud. Bari ka ambo bau hangit. Sanggeus kabeh hileud paraeh teras we apa mah angkat ka masjid. Beutingna apa jeung emak tos lalebet ka kamar. Kuring mah keur ngerjakeun PR sakola dina meja makan. Ari adi jeung lanceuk mah keur aranteng lalajos sinetron karesepna. Tara-tara tisasari. Hawa kerasa panas matak bayeungyang. Sanajan kipas teu eureun, tapi teu bisa ngurangan kaharudang. Beuki peuting hawa mungkin panas jeung asa merang kana awak. Leungeun teu eureun gegetret. Karasa panas jeung perih tapaku. Adi jeung lanceuk oge sarua gegetret. Malah adi mah bari jeung ngahing-hing sagala bakat huteup kuat. Di luar kadege sora angin mani ngahiuk. Sora dahan tangkal pating kerekek diaduk. Keur kitu teuing ti mana datangna ujug-ujug di jero imah pinuh ku hileud alpukeut ting aru teh minuhan kana sagala. Kuring sadulur-dulur gegeroan dari jeung lompat muruk ka apa nu aya di kamar. Barang bray panto kamar muka. Katingali di kamar oge mani pinuh ku hileud. Apa jeung emak keur calik bari teu eureun babacaan. Keur kitu kadege aya sora tan katingal. Maneh geus kubawadi ngaduruk rakyat kaula. Ayeuna kaula jeung rakyat kaula rek minta pertanggungjawaban maneh. Maneh rek dibawa ka tempat kami. Hampura lain kuring kaniaya, tapi bongan maneh mantangul. Dititah ulah kakarayapan kamana wae malah kawas anu ngahajakeun hingseunan batur. Nista maja utama pikeun kuring mah. Saur apa nyarosna rada harus. Barudak babacaan sabisa-bisa. Urang leda ka Allah sangkan salamet tina ieu balai. Apa masihan papatah ka kuring sadudulur. Teu ngadua kalian langsung we maraca ayat kursi, Al-Falaq, Anas jeung sajabana. Bari panon dipeuremkeun sabab gila ningali hileud anu napuk mah. Lila-lila hileud teh lus-lus laleungit. Karitayna we anu mayak dina tehel. Langsung disapukeun ku kuring jeung lanceuk. Aya kana samingguna kajadian kitu teh meh unggal peuting imah kuring jatangan ribuan hileud. Ka imah tatangga mah teu kungsi jatangan hileud. Ngan ukur hawa panas anu matak merang we anu karasa. Atuh jadi loba anu datang ka klinik ngandon berobat dakwakna karasa merang. Kieu carana mah kudu minang saraya ka mama ajangan Rusdi ngarah teu ngaganggu wae siluman teh apa nyarios ka emak. Isukna saatos ngaleueut kopi anu disagikeun ku emak
apa angkat ka Cicalengka sejak nepangan guruna bade ngumahakeun kaayaan anu parantos karandapan ku kulawarga jeung batur salembur. Wanci lohor apa tos mulih deui. Disarengan ku guruna nyaeta Mama Ajangan Rusdi kalih 2 urang muridna. Satu tas sarolat berjamaah di masjid komplek, laju ngarariung di buruan kalebah tangkal alpukat. Gedok-gedok we eta tangkal teh dituar ku duaan. Dahana dicacak nepi ka parondok. Tuluy dikubur dina lombang anu meunang ngaja ngagali ti samemehna. Tunggulna dibanjur ku cai kembang anu meunang ngadoaan. Rup ditutup ku kain bodas raketek di talia. Sanggeus rengse, Mama Ajangan Rusdi jeung muridna caralik di teras bari nyaritakeun naon anu ieu dilakonan. Insyaallah diwingkin ayeuna moal aya deui anu ngaganggu ka kulawarga hidup. Kumama geus disareatan. Kumama rek ditalingakeun ti kajauhan. Tapi hidup sakeluarga ulah cirleureun. Kudu manteng terus kanu Maha Kawasa. Bisi itu ngarasa penasaran keneh. Mama Ajangan masih wan piwurup ka apa? Atuh nuhun Mama, ku abdi bade diestokeun. Apa ngawaler di barung ku ajrih. Tekung silami Mama Ajangan katilu muridna marulih deui. Waktu maju ka sareupna, emak tos nutupkeun warungna. Hayu barudak, urang salat berjamaah, tuluy urang ngaraji, muntang tulung ka Allah pikeun kasalamatan urang. Alhamdulillah peuting harita jeung peuting satuluyna eueuh kajadianna naon deui. Karasa ting-trim deui. Warung ge jadi normal di dagangna. Parat ku anteng ngalamun teu kanyahoan si bungsu geus aya hareupeun. Mah, ieu jusna tos aya si bungsu ngagaruwahkeun lamunan. Bari mawa 2 gelas jus alpukat. Panon mencerong ka budak di barung ku imut. Matak reueus boga budak teh. Bandung, November 2017. Cak sagitu baraya dongeng Carpon Sunda Puriding Puringkak judulna Hileud Alpukat. Imah ngan saukur kanggo hiburan we urangnya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Tangtos nyunan dihapunten bilih seueur kalepatan dina ucapanana. Atuh nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun.